Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Bade naraskeun hanca carita dina judul Si Codet. Dina episode anu tos kalangkung, Kang Dagol nyarioskeun Mang Uham sapara kanca aya Mang Uman nya, teras deui si Karso tur si Astam anu nuju sedih lantaran si Ajo rencana kabawa palintea. Kumaha carios salajengna? Mangga ka sadayana cara ketan. Dongeng carios Si Codet episode ke-7. Sanggeus puguh si Ajo teu katulungan mah Mang Uham, Mang Oman, si Astam katut Mang Karso teh tuluy rineh reureuh heula di kampung Cibodas ngareureuhkeun karewas jeung kasedih lantaran baturna kabawa palitea nyaeta si Ajo. Dicarioskeun lantaran babaturan atawa pagawe sejen rada telat neang ka Mang Uham sapara kanca teh, cenah mah jalan mobilna kaurugan nika mobilna teu bisa liwat. Tuluy Mang Uham ge nyaritakeun salah sahiji babaturanana kabawa palin sabab maksa mentas dina kaayaan wahangan eukeur caah teh. Atuh sarerea oge ngilu sedih. Cag urang tunda heula sakedap carios Mang Uham sapara kanca. Urang nyaritakeun kaayaan di lemur nyaeta lemur Cisangku. Dicarioskeun dina peuting anu samemehna marangan peuting anu keur barengan hujan teh. Kakocapkeun dina wanci sareureuh kolot peuting eta kira-kira pukul 10 peuting. Di bumina Mang Emod samangsa Mang Emod beres nyarekeun sikusna, tuluy manehna kaluar dina kamar anu tengah muru ka kamar hareup anu biasa sok disarean ku Mang Emod jeung pamajikanana. Katingali pamajikanana keur nilepan murkah atawa mukena jigana mah karek beres pisan salat Isya. Sok waas ari hujan peuting-peuting kieu teh. Coba ngaririnci deui nya manehna. Jadi inget ukur ngora baheula. Nah, kitu apana? Ora-ora kumaha ieu teh maksudna? Henteu eta geuningan ari keur urang karok darabi mah hujan ngaririnci kieu teh sok diarep-arep. Dicunihin kolot-kolot ieu mah bapana kitu patut ulah kitu sing ngerti we atuh ieu teh kode kode 7 mulut ieu mah tiris manina capek deui ya bae isukan teh arek kuring met ulah kitu eta ge kode tah kode anu dipahing kode nolak eta teh mangkaning ari nolak tepan geuningan ucuk cek agama ge cek ustad geuningan dosa eta teh pirahaku lain teu ngarti manehna mah mereka bina-bina nya aki-aki teh dan aki akang mah ke sekolah mah kolot we atuh lain bapana naon coba keur peuting kieu nya hujan ngaririnci coba eta deui soal anjing meuli hayah we gagagogog sok keung uring mah kunaon
Oh sieun eta lin, sieun anu sieun lin. Tuh akang ge ulah sieun kamari buktina geuningan gugur bugan di para majar teh cenah aya naon si goreng teh geuningan ucing ujung beurit ukur di aradu. Oh berenang ucing udag beurit. Oh ieu mah tong sok loba pikiran naon. Ulah kawascuk dongeng batur maju usaha. Sudon cenah batur teh majar teh naon boga ABCD. Cenah naon pesugihan segala rupa, munyung segala rupa, padahal mah usaha masing bener we usaha. Da eta oge ku guru bugan tong kasudon kan nu teu pada ruguh da ari urangna naon mah. Sok menta di tayungan ka Allah gitu. Jadi non teh naonnya istilahna mah ada urang teh di tayungan ku pangeran teh atuh. Buka kasihan model gitu tong kasihan tong kanyanakeun kanu teu pada ruguh nu kada ditu mah buat teh eta ge buktina geuningan meurit geuningan ujung udah kucing geuningan. Lain kitu apana beda cek kuring mah ieu mah rasaan teh tuh eta geuningan. Eta suara anjing geuningan hayo we gagagogog tuh tah piraku teh kadang ya ku apana. Nya kadenge ari kitu teh mah hayu buru kali urang kanggon simutna ka dieu keun tah. Nurus tunyung nya aki-aki teh. Terus tunyung deui kustu kana butuhna we. Baru tunihim buru ka dieu tah tengekeun tah. Soal nu kagarandengan jika etanya siga soal jelema eta di bibir jika dilebak tuh. Ningannya eta memurnan anu musuh palingan oge atawa anu ngobor. Komo beneran geus hujan ieu mah cenah teh belut atawa lauk teh sok luar babari di alana. Apana akang oge geuningan kapeung osok di luar ngobor. Munculna banginan beres hujan kieu mah. Lain kitu apana hujan kieu teh cenah komo lain ukur jelema cenah geuningan anu osok liar ti peuting teh. Dalah eta nu kitu oge geuningan cenah komo cenah baturna osok serok juring serok kitu geuningan sieun kuring mah sok diwawas. Ceuk akang oge tong diwawas nu kitu mah. Da ari sieun mah dijieun ku sorangan. Da tuh eueuh pikasieun ge disieun mah jadi sieun. Loba kasieun oge aya urang nawanian mah nya. Sieun atuh. Buru ka dieu. Ceuk Mang Mod bari nyangkere nita bibimin pamajikanana nyamperkeun. Dina kaayaan kitu raket sora pantok anu muka tah apana eta sora pantok raket kitu. Makin sieun cing di tong loba pipikiran ieu mah diwawas di sieun malahan mah kitu deui. Buru ka dieu sieun mah juga tanah kakang ka dieu. Eta tempo pantong raket bisa aya anu asuh. Iya mah sing loba curiga atuh sing boga curiga. Paling nanti eta bantu merenang bantu nu ka dapur kaanginkeun buka tutupkeun atuh tingali ka itu jeung bisi aya ucing asup ke atawa naon ke bisi itulah kancan mantan nu ka tukang. Ari kieu teh segala rupa ditanyakeun segala rupa diomongkeun di ieu mah nyawa diri ieu teh Saberesna Mang Mod ngomong samodel kitu. Di luar kamar kadenge aya lengkah suku atrak pisan kadenge na rokat raket maklum imah anu masih keneh panggung di temokan di temokan berenangnya di lantai tanaon gitu nya ku talupuh atawa ku tepas tuluy ceumimin ngadegetan ka Mang Mod tah nya akang eta naon sora naon akang jika salah anu ngalengkah akang teu sababaraha lila kadenge aya nu kaketrok
Bapak Mama atas bobo encan usna hayang motor. Mang Mod jeung Ceu Mimien anu asalna riwas jadi heran ngadenge sora eta. Kus hidup lain eta kusna. Nya bapak Mama uing hayang motor. Hayang motor naon? Tempat buru budak kata karunya hayang motor cenaon anda teu pararawuh besok kan budak teh hayang motor bayak ieu. Engalan Bapak Mama engalan usna entos nyedidit beteng ieu nyedidit beteng lain hayang motor merenat hayang modal eta cenah nyalinyet beteungna dasar si Kusna oke bapak kadinya ayo kadinya sanggeus kitu mah Mang Mod hanyat deui tina enggona tuluy muru kana pantok lawang pantok anu ka imah dibuka lalaudan pantona katingali geus dibuka mah si Kusna jiga anu nyekelan beteung jiga kaciri pisan hayang kacaina teh ulah hayang motor atuh jeung deui lamun nyebutkeun hayang modal oge ulah modal atuh hoyong ka pengker kitu nya engkin deui mah nya nya kamari oge saur umi bibi teh umi bibi atuh umi mimien tong make bibi tong make ece deui umi we hungkul atawa nya. Ayo bapak urang anteur ayo umina manehna akang rek nganter lah si Kusna ieu aya ngacai cenah nya nya pak tapi tong lilah teh nya pak sakeung wah ieu mah teh dinya da mun ka tukang aduh jaba di eta teh WC teh teh make ngan mah tuh urang ada mah belah dieu geura ulah ngilu wae ka batur di jauh jaba hujan kieu oke urang usahakeun ke mah ulah jauh teuing lah jaba di luar jaba jauh deui ya tong lilah teh ngakangna da naon atuh demen kacai mah teu bisa diatur ayo ayo sanggeus kitu mah Mang Mod tuluy nuyun si Kusna rek dianter cenah hayang kacai sah ditanggalkeunana ku Mang Mod jeung si Kusna katingali ngagidi kaluar ti jero kamar ku Bibimien tuluy ngireuk di kamar sorangan meni asa karaeung jaba hujan ngarincik jaba eta anjing teh menikah hayo we hantam-hantaman disada kunaon atunya paraban atau tong dikeluarkeun cuma peuting ieu mah tapi bikin jadi keung si kokorayeun kana pondok kulantaran rada keung tuluy Ceu Mimien kaluar hanyat oge tina enggona kaluar tina kamarna nuturkeun Mang Mod Kang antosan ngilu nganter keung di sorangan mah ieu mah kos anu kos nu rek kamar eta kadinya timbang ka tukang ngilu hayu atuh gae mahal gae Papa Mama engalan wasna atas tekiat ieu ceuk si Kusna bari unyan inyen jiga anu nahan hayang kacai itu pan itu tuh si umina geuningan kitu ayo nuturkeun ka dieu manehna satuluyna pantok dapur nu ka tukang dibuka ku Mang Mod tuluy nganter si Kusna kacai nu kege dagun ulo arek make payung moal pan hujan kan wios we alit ieu Kusna tos tekiat hoyong engalan ka kacai kayak atuh kayak bapaknya nak lah tanya nak lah payungnya nya engalan bapak launan eta kade tong lombatan bisi gebis nya poek poek lah tuh urang damaran ke bapaknya nak kelas senternya kenapa yo engalan bapak da kieu geuning luhur teh mah cai teh urang pinahkeun ka belah dieu ame rada deukeut jeung deui di kota mah cai teh geus di imah babari ai di kampung mah masih kena ieu sok dipisahkeun dina kayaan kieu ieu riweuh ieu aduh
pas malik arek nyokot payung ngajar teh jeung senter Mang Emot menikah ngariak la ilaha illallah rek naon cicing di dinya ngareureuwas ieu teh manehna ieu mah apaan cek kuring oge kuring arek ngilu arek sieun di dieu mah sieun mana eta senter mah tah panyangkutan tagalar tah tah payung mah geuningan tah aya ya senterna itu tina poek tuh budak cek engke engke teh mah deketkeun gara eta teh pancelingan teh belah dieu kajen aya ngadamal engke geus aing mah ku bapak teh dijeurkeun sanggeus kitu mah payung dibuka tuluy senter oge dihurungkeun Mang Emot nganter si Kusna anu hayang ka cai teh ngerelekna sora pancuran kadengena mata kuas ditamahan ku nyiricikna sora hujan ngaririncik ditamah sora anjing anu masih keneh teu eureun-eureun eta sora anjing hantom we kumaon eta teh ngawawas ceuk Mang Emot bari nangtung teu jauh ti pancelingan nungguan si Kusna anu hayang dianter keur ka cai teh kakocapkeun bimimin anu cicing di jero dapur percis di antara lawang ka imah jeung lawang kaluar menit tiris dapat hujan teh teu eureun ieu teh hayo we hantam iraha teu eureunna dina kaayaan samodel kitu aket deui aya sora nu ngaraket jika di hareup imah eta naon sora ngaraket keur kieu teh dikarupa-rupa makanya sora ngaraket sagala rupa bagingkeun ceuk mimin keur kitu teh hawar-hawar kadenge jiga aya sora anu ceurik di leubahan imahna si Ajo teh anu memang unge imah teh keur kosong sabab si Ajona keur ingin gawe jauh muridin buluk puluk cemimit menikah asa ngawin-win ngadengin sora nu samodel kitu naon eta teh jika sora anu orang naon teh ceuk cemimit bari negas-negas kana sora anu bieu sidik dah jika anu sora anu ceurik ditambah deui jiga aya anu sora ciak-ciak di pipir imah sabelah nu sejenna ini ditambah eta sora ciak-ciak ayam sanu boga ayam usaha nu ayam leupas waya ge jaba hujan deui rupa-rupa ieu teh ceuk pimimin bari lada nyamperkeun ka lawang panto dapur anu kabelah luar di lawang panto tuluy ningalian katingali Mang Emot keur nangtung deket ka lembah pancelingan teh tuluy bimimin ngomong manehna beresan si Kusna teh buru kitu tiris ya ceuk mimin gogorwan ka Mang Emot di kajauhan Mang Emot tuluy nimolan kiulo Kusno sakudu deui cenah bieu cenah teh batur mundur kacai dah tadi merenang dahar lada menikah ayo menikah rampus kana lada teh ini budak teh kadenge Mang Emot jiga anu kegerengan saya teh atunya si Kusna teh kacai teh tadi dah merenang dahar jeung samal tapi lah hari tadi teh sora naon nya ceuk di mimin negas-negas deui kana sora nu tadi gebluk jika aya sora anu ngagebluk di palebah kamar atawa tengah imah tidinya cemimin tuluy ngalenggah keluar
nyamperkeun ka Mang Umut. Kaayaan hujan rada root meusan sanajan gerimis hujan masih keneh ngeprul turun maseuhan bumi maseuhan kana taneuh. Kata hujan teh masih kena turun deui ceuk Mimin bari namprakeun dengan ngira-ngira gedena hujan. Kadenge di kajauhan kira-kira 5 meter Mang Umut tuluy ngomong, "Denguan di jero atuh, ini ka kudu kaluar. Amin ieu mah. Rengalan gitu. Tiris ya. Nah atuh make kaluar ari tiris mah. Lain tiris teuing. Keung nyaho teh. Keun atuh. Yang beres Jan. Kan apa mah Bapak nuju ieu asa alit deui Pak. Gaya tuh gaya. Kedep deui cenah kada badulah geura Mang Umut barang beres ngomong gitu kasih kusna tuluy ngareret ka pamajikanana anu aya di lawang panto. Kadapur teh di belah lawang panto anu ka imah da meneran rada manjang lurus katingali. Jika katingali aya nu ngabelegbeug bodas di lebah lawang panto anu ka imah lawang panto dapur nu ka imah aya ngabelegbeug bodas. Itu naon itu? Sanggeus ningali degas-degas jelas ka anu diteutepna Mang Umut tuluy nyarita ka pamajikanna bari tetep molhok ka anu ngabelegbeug bodas teh. Manehna ulah ngaliuk nya ka tukangnya ka buru ka dieu lempang. Ngadege omongan Mang Umut samodea kitu tuluy Mimin ngomong, Apana? Aya naon? Tong nyingsieunan kitu lain nyingsieunan tapi ka dieu we. Buru ka dieu lampang lalaunan tong luak dieu buru ka dieu. Siak bulu puluk jeung Mimin langsung ngaheam asa muriding jeung muringkak tidinya anu asalna arek lempang lalaunan ngajeleng muru ka Mang Umut. Sanggeus rada deukeut tuluy ngagabruk. Apana eta naon? Gabruk ceuk Mimin ngagabruk Mang Umut. Mang Umut anu digabruk ngadadak samoda kitu ku ceuk Mimin langsung ngadayak ka tukang ngajengkang tuluy ngadiplek bari diuk. Apana? Naon? Eta naon? Apana sarana naon? Ceuk Mimin bari nangkep nyusupkeun beungeutna sirahna kana dada Mang Umut. Mang Umut anu masih keneh kaget digabruk ku ceuk Mimin. Teu marire sanajan awakna jibreg jeung kotor ngadiplek labuh diuk dina buruan. Panenyona tetep ningali kana anu gelebeg bodas teh di imahna. Mang Umut ningali samodel kitu mah calawak bari walah jur Mimin itu jur ngadenge Mang Umut ngomong samodel kitu ceuk Mimin tuluy nuluykeun nyusupkeun sirahna kana lahunan Mang Umut anu keur kaayaan diuk pa ungku-ungku duaan di eta buruan. Teu marire jibreg jeung kotor sabab hujan nu tadi masih keneh ngaguyur ngarepes ngiripis. Dina kaayaan kitu katingali nu gabelegbeug bodas teh jiga anu ngadeuketan pinah tina lawang anu tengah teh ka dapur muru kana lawang ti dapur kaluar. Mang Umut tidinya makin soak. Payung anu asalna dipake mayungan cihujan supaya teu keuna kana awakna tuluy dipake miningan bari tuluy ngomong, "Syunkun, jujur, aduh, ampun." Apana? Sing lah atuh ngadua
aduh, bener-bener, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. tahu gitu bener, tuh pindah, sebenarnya mina, Mang Emot kalagah teu pararuh ngomong ngacacang ka mana ka meuni. Can urang tunda kaayaan Mang Emot jeung Mimimin anu kerka leurewasan meunang karewas. Urang kocapkeun di tempat sejena masih keneh di lembur Cisangku. Kakocapkeun di garduh ronda aya tiluan euker mucucun narangkep tuur jiga anu lungulungan hujan. Eta tilu ronda teh katelahna Mang Hansip mah nu ngaranna Mang Jana, Ki Kismin jeung Katut Mang Lebe. Keur kitu si Jana alias Mang Hansip teh ngomong, sebenarnya mah ieu teh geus wanci mujuhna ieu, lamun urang kudu ngarona mah ieu kudu kilir, lain kilir naon maksudna ngaruris kampung. Nya mujuhna we da beunang ngan ieu hujanna kumaha ieu masih kena ngerepas ieu nyaricik. Kata bade eta suara anjing hayo we kadena teh jiga aya anu liwat kitu nya. Buah-buah aya anu liwat ieu. Tong mikir kitu atuh aki. Cuk Pak RT oge, urang teh ulah ka samoran tinggal, ulah ka bobodo teh nyo, komo di bobodo ku bangsat mah. Wah teuing eta teh aya ngaliwat bangsat, komo keur kaayaan kieu mah. Bisi aya anu naonnya istilahna mah nalingakeun nempok neangan bogohna urang, kewe nyieun kalakuan nu teu puguh. Bener Mang Jana, aya dipikir-pikir mah bener pisan eta teh nya. Meujeunna lah urang lamun arek naonnya istilahna mah liar mah ieu narurisan lembur, tapi dari kaayaan hujan kieu mah jadi rada hoream. Basuh kayak kana awak ieu. Ya atuh ari kitu mah cicing heula we nungguan ke sakedeung deui mah sugan tadaroot. Atuh da ari abah mah nyanak eta nyanak payung nak pajeng anu sejen ngan mah kira kurek kehujanan wae ieu teh. Nyo ari menurut tugas mah gitu komando dari komandan ieu Pak RT. Urang teh ulah istilahna mah kudu ucuk cana paribasa. Leur di itu kan hujan di payungan, poek oge di oboran atau di senteran menurut zaman ayeuna mah. Nyo tugas mah kudu dilaksanakeun. Nya tuh hari kitu-kitu hayu. Hari memang geus ieu mah geus urang jarek giling gitu mah hayu urang ngaruris atuh urang istilahna mah mapayan lembur bisi da urang teh kudu kajaga keamanan ieu bagean ngarona tugas ngarona. Ya gitu-gitu kembae atuh hari arek naon mah arek hujanan kembae lah. Mai kuring mah teu naon dengan eta aki mah bisi aktif pake payungna deango we payungna bisi malum lah. Aki mah moal kembali aki nungguan di gardu aduh marane we nu ngarurake na atuh ieu mah mapayan lembur mah ieu. Ulah sok licik aki. Urang sadarea we da tugas ge sadarea tapi katanya aki mah ieu bisi gering lah. Kembali lah kuring ujung Kang Lebe atuh arek mapayan ke kampung mah kumaha pa Lebe satuju. Gitu we atuh tah yang Lebe kumaha. Nya kuring mah kitu-kitu ayo. Waktuna parantos cekap kanu episode anu ayeuna. Kumaha carios salajengna naon anu bakal kajantenan. Nah laras istilahna mah Mang Emot kasih kisieun ku nu sieun-sieun
Mugia jantan pang beberapa mana etang-etang ngisi waktu rencang menjalani aktivitas lah bahasa ayeuna like, komen, sareng subscribe di atas ku Kang Dagol. Mugia katampi ku para pendengar. Patepang deui dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui. Permios.